Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta mah jiga maksakeun sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Buar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa narata cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini anu dipatri ku jatuh krami antawis pameget istri nulan nyontok Kangjeng Nabi. Cunuk waktu nyambut catur nyungsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasilih pikaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana paneja ati subaya anu ti heula geus moal galideur deui siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman sareng deui kembang kadeudeuk. Ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neuleman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seug menangkap perih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidap duaan anak king sejang ngotretkeun kereteuning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna. Mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk dibubuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun ropo. Keur jam 8 saparapat katambah dibere bahasa kitu beuki we hayang hees. Para asatidah, kori-koriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, turta santri, nuku simkuring di pihormat, guruwanen pikeun simkuring, ais pangampih pupuh lembur, abah salaku kades, oge Bapak Kadus, RW, RT, BPD, LB, atur LPMD, nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT. Anu hormateun simkuring ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ari jalma nu alus teh jalma nu puguh kana tujuan. Jalma nu alus teh jalma nu puguh kana tujuan, kira-kira teu puguh tujuan entong. Lamun ibu dagang tangtu hayang untung. Cobaan dagang bubur tungguan ku budak parawan, kuring mah yakin RT jajana di dinya. Nah, dalain hayang bubur-bubur teuing hayang panggih jeung nu geulis. Cobaan dagang bubur tungguan ku nini batuk ongkoh bau balsem ongkoh. Kuring yakin buburna nu eta moal payu nah nu nungguanna geus kolot. Tah nu dagang hayang untung teh kitu carana, tukang tani hayang hasil tong sok nganalkeun Allah. Jeung teh ibu melak jagong, melak pan halodo heg cebor, wah tara nyebor da aya Allah, jadi Allah teh tukang menerkeun cai. Kekeh ngaran-ngaran tani hayang hasil kudu aya ikhtiar urang. Ta ibu gering leos ka dokter pan ku salaki mah karek ditoel ge sok bebeja gini ditoel cicing rea mandi. Coba ka dokter da bujur teh nyampeurkeun sorangan. Gejos ku dokter ditojos langsung ditanya sabaraha Pak dokter paling ngeunah jadi dokter nyen po bujurnya dibayar. Nu dagang hayang untung, nu tani hayang hasil, nu gering hayang cager. Tah ari ieu pangaosan sabenerna ai pangaosan hayang naon. Ceuk ibu hayang ilmu tak kuring teu wani ngilmuan ibu da ditempotina kiceup kieu mah kiceup geus baroga ilmu. Bisi bapak teu percaya urang tanya ibu-ibu teh geus boga ilmu, ibu ai ngomongkeun batur dosa geus nyahoeun Pak. Ibu ai popolotot ka salaki dosa. Mukakeun ai batur dosa. Ngahina ngaledek batur dosa, ngagibah ngomongkeun batur dosa. Tah iraha deuk eureun. Urang teh ilmu teh boga nganaha atuh ari eureun can bisa berarti ilmu pabaliut kana jeung nafsu, ilmu can bisa ngarobah eusi hate nu saenyana. Matak lamun ceuk ibu pangaosan hayang menang ilmu, pertanyaan kana awak bisa teu mawakna ilmu namun aya na awak urang.
Cantang tuh loba jelema hayang boga ilmu belaan masantren luhur sakola luhur tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna gerateangan ilmu nu mana nu nitah sombong dina kahirupanana. Well da ari ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu mah cahaya. Pertanyaan kana awak urang, lamun ilmu cahaya berarti urang geus boga ilmu tinggal bisa ngoncoran awak sorangan, mata keheulaanan ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge cantang tuh bisa. Pan ibu teh ara apa penting-penting teh kudu tahajud ngan ditong tina kicep kieu mah kicep bari ki hees. Pan ibu teh ara apal infak jeung sedekah tapi naha lamun nyieun masjid hese anggeus. Nah yatim diantep miskin teh ditulungan, jalma nu teu boga imah diarantep padahal umat Islam boga dalil infak jeung sedekah karek nyaho dalilna teu apal cara migawena. Insyaallah ku cara magi mah karabut sararea ge teh. Matak hakikat ilmu teh al ilmu nur, ari ilmu mah cahaya. Lamun ilmu cahaya tak pertanyaan saha atuh nu bakal menang cahaya ilmu, jawabanna nangan hiji qalbun salimun, iwal ti jelema nu hate bersih. Lamun jelema geus hate bersih boga ilmu hirupna bakal tawado. Ai tawado teh boro-boro kasaluhureun kasahanapeun bakal dihargaan. Budak leutik satepak umur 3 tahun dihormat jeung dihargaan. Ibu kudu ngahargaan budak leutik, kudu palebah mana urang kudu ngahargaan budak leutik. Budak leutik apal Quran henteu, nyaho hadis henteu, ngaji kitab boro-boro, salat tara, pangajian ge henteu, tapi budak pabaeud-baeud jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng. Coba ieu teh. Nu geus karolot kieu, Quran dibaruka, hadis diaraji, ka masjid lekat salat anger, tapi naha nalika ibu keheul boro-boro ka dulur, boro-boro ka batur, boro-boro ka baraya, boro-boro ka tatangga, amek ka salaki saminggu teu diolok ku duit mah hese cager. Sok rumah sakeun. Kira-kira bakal kasih nir balik. Jadi lamun hal sarupa kitu aya nu mahal di eta budak. Naon nu mahalna? Yuladu alal fitrah. Kasucian isi jiwana. Matak hakikat nu ngaran kasolehan hampura lain gamis anu ngangsar, lain tasbih anu dicekelan. Hakikat kasolehan mah nalika hate jelema geus teu ijid, teu rujid, teu cuak, teu ngewak, teu geuleuh, teu keumeuh, teu panasan ku milik batur, teu seram ku harta batur, tah kasolehan mutlak milik hatena. Tiung ngaguyupuk tapi popolotot ka salaki. Tiung bararadag tapi kana gosip barareuki. Tiung badag tapi teu kaur batur nyieun kasalahan, bibir galing ngomongkeun ka goreng patutan batur, karek bisa ngalusan tiungna can bisa alus jeung eusi hatena. Lebok. Alah, bapak-bapak teu di tukang lebok. Matak hakikat kasolehan sebenarnya aya di mana? Qalbun salimun, nalika jelema geus cicing dina makom hate bersih. Lamun jelema geus hatena bersih tah hampura, boga harta bakal bageur. Da hatena bersih boga harta bakal bageur. Nah hartena bersih, lamun hate kotor boga harta beuki luhur hartana, beuki adigung dina hirupna. Karek boga kongkorong 5 gram ge kuat jiga 5 kilo. Dongko. Malahan gelang teh duanana dipake kencaka tuhu atuh palebah pangajian teh kikituan we sia eta mah. Teuing kunaon hirupna teh. Padahal tungtung hirup mah sarua, dek nu beunghar maot nu miskin ge maot. Waktu maot sarua boehna warna bodas. Mata nu alam nu kudu ku urang disaragamkeun hampura lain tiung jeung batu. Tah eusi hatena keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Geus rada peureus ye. Tiung saragam, baju saragam, tiung aya tokona, baju aya tokona, tapi nyaragamkeun eusi hate cantang tuh. Ibu awak ngareneng, keur naon awak ngareneng lamun hate teu ngareneng. Awak ngareneng, hate teu ngareneng, bubar ti deui ngocobrot ngomongkeun nu gigireun bau kelek si eta yai. Awak na ngarenengan hate nu teu ngareneng. Matak hakikat manusia mah hampura nu kudu direnengkeun lain awakna, tah eusi hatena. Lamun jelema geus bersih eusi hate maka bakal picil cicing dina alam kosong. Ai kosong teh teu boga naon. Teu boga naon-naon. Ibu geulis hampura entong gumeulis. Nah, da geus kolot mah leungit geulis tinggal kieu. Pan baheula mah urang keur ABG pek bae teh teuing. Datang kuring hareureuy budak ABG sarangeo anana gerhana pek antep. Budak ABG mah deuk kikituan ngan lamun ini sarangeo ustad ku aing jongklokeun budak laneun ge. Tersadar karena umur
Sabab hakikat kagelisan sebenarnya punten lain jasadna tapi hakikat kagelisan tah eusi hatena. Matak lamun ibu hayang lalajo jelema ieu mah danu hadir ieu mah kabeh ge palsu atuh. Hampuranya disebut palsu. Ieu teh kabeh ge palsu. Tak komo nu hajat mah palsu pisan teh. Loba duitna, loba tapi nah jiga nu bingung penting ieu geus loba bayareunana. Jadi nu disebut asli itu nu mana atuh? Dang dan ibu setakar kebek make up dipake blas on ongkos sesengitan komo ayah kuring kabita demi Allah sasongo buuk teu kabita kunaon teu kabita ieu mah kepalsuan nu ditempo ku kuring teh teh palsu dan nu aslina ibu malain nu ieu nu mana nu di imah wayah kieu gersok pikiran wayah kieu di imah daster merengkel kameja ngalek-lek soek dikegepan huak kieu bau kelek. Jadi urang teh hareupeun batur teh keur menampakkan kepalsuan da aslina urang malain nu ieu kuring cek batur nana gerhana asli palsu hampura dek ngaku sorangan palsu palebah mana kuring palsuna ceramah jigan heueuh ka mana meuni ka ditu jeung ka dieu nyaah ka yatim nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah ibu karek lalajo ceramah kuring can lalajo bageurna kuring sedengkeun munafik teh lain keur batur alus omongan goreng kalakuan pan munafik teh keur penceramah sorangan teh ari ka batur ngoncoran sorangan poek tak kuring teh keung nyaah ka yatim nyaah ka miskin tiap ceramah teh kitu we pan ibu teu lalajo bageurna kuring matak lamun ibu hayang apal aslina kuring mang ayi tinggal naik ka luhur panggung hade euy ceramah teh kudu kitu kudu nyaah ka fakir miskin tah di dieu teh di Cilangla teh loba keneh fakir miskin da maneh malain bereun mobil boga sawah boga imah boga tah hampura amplop moal dibikeun kumaha ceuk kuring lain tah tadi ngabejaan atuh hanas datang. Gening orang teh dek ngomong dek singkah dek laku teh keur melaan kapalsuan nu beunghar asli palsu dah palsu palebah mana nu beunghar palsuna dek ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun hirup ngabanding-banding jeung kabeungharan batur batur nyeun imah 2 hayang 2 urang boga hiji hayang 2 gampang sertifikatna kabangkeun mobil hiji hayang 2 BPKB na kabangkeun hareupeun umum bener gaya imah 2 mobil 2 taong geus sisirah ngebul tiap bulan setoran bungkul matak hakikat jalma nu asli teh nu kumaha atuh hakikat jalma nu asli disebutna hamba Allah lamun urang ngaku hamba Allah ngahambakeun diri ngan sakadar ka Gusti tapi geuning kanyataan mah urang ngaku hamba Allah tapi hirup ngagugu nafsu berarti urang can tangtu jadi hamba Allah karek ngagugu hawa nafsuna. Mana hamba Allah nu sanyana innallaha ma'ana lamun disebut hamba Allah mah hirupna geus bareng jeung Allah lamun jelema hirup bareng jeung Allah sifat bakal niron kana sifat Allah kahayang bakal kahayang Allah kaputusan ge bakal kaputusan Gusti Allah moal aya kecewa moal aya rudet moal aya rungsing batur beunghar urang sangsara tarima kana kasangsaraan kaputusan Allah itu terbaik daripada beunghar hese jakat di akhirat jadi ngap-ngapan lebih hade nu sangsara henteu jakat moal pernah ditanya ti mana harta dipake naon bener ya asli tah sifat kudu niron sifat Allah entong loba-loba teuing sifat Allah teu da moal kataekan Nabi Muhammad 88 sifat Allah aya dina wujudna aya dina dirina atuh urang mah hiji we nyebutkeun Rahman teh bari katempo eusi hate nyaahan asihan dedeuhan pan Rahman teh maha welas maha asih atuh katembong hate urang teh nyaah ka dulur nyaah ka batur nyaah ka baraya nyaah ka tatangga ngawujud sifat Allah dina awak urang aya nu diomongkeun sifat Allah Ar-Rahman aya kanyataan pepeneleng ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur cua ka batur dah nu kitu mah karek bisa nyebutkeun Rahman na bibir can kanyataan jero hate nu sanyana kunaon itu ungeuk-ungeuk teu ngarti tingka siniran pan Allah teh Ar-Rahman Ar-Rahman teh maha welas lamun jelema geus boga sifat welasan asihan dedeuhan moal ngantep tatangga teu nyangu moal ngantep budak yatim anu kokoceakan teu dahar moal ngantep jalma teu boga imah tuluy diantep naha urang teh urang Cilangla lamun 100 kakak udunan ceuk paribasana saurang 100.000 artina 10 juta kabedag nyeun imah 4 meter persagi mah tapi nahan teh saperti kitu tah berarti karek biwirna can nepi asup kana hatena greget aing ada sadia sudah tuh apaan Ar-Rahman teh maha welas katempo teu sifatnya ahan awan aya dina awak urang lamun jalma geus boga sifat Ar-Rahman nyaahan asihan jeung dedeuhan hampura hatena bakal katempo
Nempok batur teh lain nempok ku hinaan, nempok batur lain ku ledekan, nempok batur lain ku fitnah, nempok batur lain ku panas, nempok batur lain ku geuleuh, tapi nempok batur teh bakal ku sifatnya tempok we kalian jalma nu nempok batur ku sifatnya jelema salah sok pikanya ieu mah urang geus bener ngewa kanu salah, edeuk ngewa kanu salah mah geus tong bener. Nah jelema bener mah tugasna ge ngoncoran jelema salah, ieu geus bener ngewa kanu salah berarti can apal fungsi bener nu sanyana. Ibu daek pangaosan entong ngewa kanu henteu dan nu daek mah tugasna ngajak nu tara, ieu mah urang daek batur tara ngecebrek amit-amit ya jadi si eta deket-deket tamu ka tara pengajian da saya mah turunan Yahudi gitu tong sok kitu. Justru jelema daek teh tugasna ngoncoran jelema kedul, ieu mah jelema daek ngomongkeun jelema kedul atuh iraha nu kedul edeuk daekna salamun urang teu apal tugas fungsi daek nu sanyana. Lamun urang pinter tugasna ngoncoran jelema bodoh, tapi nah geus pinter ngaledek jelema bodoh, deuk ngaledek mah geus tong pinter. Nah pan nyaho ngaledek teh dosa, tapi nah nu pinter bet ngalaledek tong kajebak ku kagoreng patutan batur. Batur nu salahna urang nu ngomongkeunana teh jelema garelo duanana. Batur nu salahna urang nu ngomongkeunana, batur boga dosa ku salahna, urang boga dosa ku ngomongkeunana, garelo duanana. Aduh. Dah hakikat pengajian melain nu ieu, dah hakikat ibadah mah lain nu katempo lain nu kadenge, hakikat ibadah mah nu karasa. Ayeuna ibu pengajian tiba heula nepi ka ayeuna pertanyaan geus karasa acan ku salaki lada ngaji. Da kadang-kadang ceuk salaki teh dititah eureun pamajikan eureun ngaji teh jangar. Nah ada pengajianana atau tergantung karena bajuna. Senin kudu bodas nganyuk bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kemis ungu kabeh. Cek salaki eureun ngaji teh jangar karena hulu aing mah. Nah haben melian baju mata ladang ngaji teh cek ilmu kolot, cek urang Cilangla keneh Pak. Cek urang Cilangla ladang ngaji teh kudu jadi tilu, kahiji ngajirim dina dirina, ngajinis dina rasana, ngawujud dina bentukna, sehingga ladang ngaji urang teh batur teu ngadenge bakal katempo akhlak jelema nu sok ngaji. Ieu mah ngaji mineng ka salaki pepolotot anger aduh. Nah, jeung silit tunjuk si kipah mah. Cek si aya teh maneh si kipah. Atau si kipah teh naik atuh ka maneh sakai jadi engke udah pasti emang engke. Jadi ngajirim dan diri, ngajinis narasa, ngawujud na bentuk. Jadi ladang ngaji teh lain nu katempo, lain nu kadenge. Tapi ladang ngaji teh nu karasa. Salat urang karasa teu ku batur. Boro-boro apan salat teh cek agama Islam, hiji salat syariatna, dua salat torekatna, tilu salat hakikatna, opat salat hakikatna. Salat syariatna awakna, salat torekatna eusi hatena, salat hakikatna rasana, salat makrifatna wujud jeung prilakuna. Matak teu mungkin jelema osok salat nganyerikeun batur, ngaledek batur, nuding batur, mitnah batur. Nah prilakuna milu salat. Pan bacaan salat teh alus timimiti wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar. Alus bacaan salat kudu alus ucapan saenggeus salat. Lamun alus bacaan salat tapi tatangga jadi hate ku bibir urang jeung dulur teu akur ku omongan urang berarti karek samet alus bacaan salat can alus ucapan saenggeus salat. Well. Aduh, bapak-bapak wah kegituan teuing kunaon ya. Teuing ngarti teuing kunaon. Apaan ieu teh salat teh geus nyindiran awak urang. Salat alus bacaan alus, tapi naha lamun alus bacaan salat naha teu dibawa kana alus ucapan saenggeus salat. Loba jalma alus bacaan salatna tapi bubar salat nganyerikeun tatangga, nganyerikeun batur teu akur jeung dulur, pasya jeung tatangga karek samet alus bacaan can alus dina ucapan. Syariat torekat hate kudu milu salat. Lamun hate geus miru salat maka muncul sifat rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang, sehingga jelema salat moal pernah ngantep kasangsaraan batur pasti we hayang bebela. Nah apan moal disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin, matak lamun aya jelema beunghar pedit, si miskin di akhirat jadi musuh anu nyata. Pan bakal ditanya, di mana harta dipake naon? Lamun jelema beunghar bager, tah si miskin nagog, abdi Gusti saksina hartana dipake nyapalakeun budak abdi, abdi Gusti saksina hartana dipake mantuan imah abdi, abdi Gusti saksina hartana dipake
nulungan kajisim abdi nu beunghar bager mah teu kudu loba ngomong, si miskin jadi saksi. Ngan lamun nu beunghar kumed tah si miskin moal teu ngadegungkeun hulu. Di mana harta dipake naon? Nu beunghar ngajawab, diangge fakir miskin Gusti, nolol fakir miskin ti surga. Waduh Gusti, dagor babatokna matak urang nginjem ka Bang Emok teh cungik si eta nu cadu merena. Jadi hakikat ieu teh hirup teh geuning ujian, Pak. Jelema beunghar kudu nyaah kanu miskin, sabab jalma miskin mah gede jasana. Aya nu maot pangheulana nyokot pacul si miskin. Aya nu maot pangheulana nyokot pasaran si miskin. Aya nu maot pangheulana tahlilan si miskin. Aya nu maot pangheulana ngurebgeun si miskin. Matak lamun di dieu di Cilangla aya jelema beunghar kumed merege hese cap jahe buntut kasiran kanu miskin, punten atuh kali-kali mah nu miskin teh kudu rada teuas hate saeutik mah. Maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan. Manusia mah butuh ku batur, matak ulah coba-coba goreng jeung batur. Manusia mah butuh ku batur, matak ulah coba-coba goreng jeung naon alasan urang kudu goreng jeung batur? Sok, naon alasan? Pedah batur nyeun gedong urang acan tuluy amek eta mah panas ngaranna. Pedah batur maju usaha urang henteu tuluy keheul eta mah sirik ngaranna. Jelema nu panas, jelema nu sirik boga panyakit hate, hampura teu kudu dipaehan ku urang, paeh sorangan kitu. Batur nyeun gedong nyeri hulu. Batur meuli motor ratug angen, batur meuli sawah muntaber, batur meuli mobil paeh. Ternyata hirup urang teh disiksa lain ku batur, tah ku perasaan sorangan. Matak nu kudu ku urang digugu kahayangna ukur kahayang Gusti. Da urang mah loba ngagugu kahayang diri atuh. Keun mang ayeuna mah deuk hajat rongkahan beuh yayan jatni ka rus dioya ge mangsa bodoh. Da aya. Ngan lamun keur nu eueuh ulah. Nah picilakaun. Da aing ngaran-ngaran ngawinkeun mah pira kadar panganten lalaki geus aya, panganten awewe aya, wali aya, saksi aya, ijab kabul geus tong gede-gede teuing boga 5 juta beres. Udah hayang dangdut atuh, pandangdut teh 20 juta, pek-pek keur nu boga mah hayang bajidor, mangga wayang golek silahkan, joget da bajidor, 2 poe beres hajat, jebleh di tungtung masjid. Pelebah ditanya, kunaon mah kejeung ceurik kamari joget dina bajidor kieu ceuk geuning euy takdir Allah gede hutang lain takdir Allah belegug lebok ka hayang tah. Well pokona kahayang Allah itu simpel, beda jeung kahayang diri ribet. Kahayang diri mah ribet nariweuhna beak ti karep. 50.000 dipake hirup demi Allah mahi. Lamun 50.000 dipake biaya gaya hirup demi Allah moal mahi. 50.000 eukeur hirup beas oge 15.000 nya sakene 35. Meuli minyak jeung coet jeung segala rupa pek rekuh cengek jeung sambal atuh eueuh deungeuna di urang mah pan loba sawah jonge jotang bebadotan pucuk sintrong leuncat takokak belut hakane kabeh jag hirup. Ngan lamun 50.000 dipake gaya hirup demi Allah moal mah. Jadi ternyata urang teh hirup mah geus dijamin ngan gaya hirup mah urang nu hayang matak jelema nu susah nu matak sangsara lain melaan hirup melaan gaya hirup. Da urusan dahan mah teu kudu mahal jeung murah nu penting asup kana beuteung. Kitu mah dahar mahal ayeuna kelambung jadi. Kajeun sate badag. Ta ieu teh nu hajat teh keur gering hatena teh. Daging loba, sate aya tapi nah hati balaki cerakan barang daharnya. Sirah, bro. Coba iya ibu barakatak padahal ibu teh baru duit ge henteu. Tapi kunaon ibu nu pikajigeun nu bunga, bebas hate, ceramah tinggal lalajo, urus diojag tinggal ditongton, yayan jatingkat tinggal lalajo, daekeung teu kajeun geus bosen tinggal balik, merdeka, Pak. Coba keur nu hajat yayan teu datang linglung kana huluna gitu. Jadi hampura nu matak urang riweuh teh lain kahayang Allah tapi kahayang diri. Ngan keur nu boga pek da teu nyarek pek anggap ngahibur warga. Ngan lamun keur teu boga tong sok ngadenge tatangga. Bejana maneh hajat euy. Oh. Tabuh atuh nu 30 juta. Tah kieu jawaban heug ku aing ditabeu. Ngan lamun kebeleg hutang bayar ku sia. Nya kahayang nu hade mah iwal ti kahayangna Gusti. Sifat nu hade iwal ti sifatna Gusti. Ari Allah teh pan qul huwallahu ahad. Allah teh ngan sahiji, lamun urang teu niron ka Allah deuk niron ka saha hirup.
pek emuta Allah dengan sahiji kul huwallahu ahad Allah dengan sahiji berarti nu kudu ku urang diteron teh sifat eta sifat nu hiji lamun teu niron sifat Allah deuk niron sifat saha geulehan rujitan cuaan ngewaan nah eta sifat Allah lain sifat musuh Allah aduwwum mubin sifat musuh Allah teh saha iblis laknatullah matak lamun urang geuleuh ka batur rujit ka batur cua ka batur ngewa ka batur panas ku harta batur hampura hirup urang geus lain jeung Allah tapi jeung musuh Allah matak diomongeun naon saya kipah obong nu ceramahna babaturan cek hatena mah kieu teh sangga isi eta baheul mah bontongor moal teh kitu ganeng sakipah tong sok mamawakan bontongor bareto beda tuh innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah sifat niron sifat Allah kahayang-kahayang Allah kaputusan ge kudu kaputusan Gusti lamun ibu geus diputuskeun kudu genut geus tong riweuh tarimakeun ieu mah minta izin ka si Abah senam di kantor desa ibu nu senamna salaki anu jangar huluna nah dan nu make da senam mah atuh nu make gamis ibu prakatang-tang prakateng-teng bujal kamana karep prakatang-tang prakateng-teng wah rang kedut nah make jeung apal pernah lalajo di gor desa 2 tahun senam da lain langsing Mang Jajang pan caritana mah tina senam teh hayang langsing nah da kalah ke beuki meber da eta geus senam teh goyobod comro misro liliwetan ongkoh basoh ongkoh toong salaki beuki meotannya begungnya TBC ongkek ongkoh kunaon mikiran hutang urut baso jeung goyobod mata geus kaputusan Allah tarimakeun urang kudu genut bae teu kudu riweuh asal sehat sapanjang salaki ngeunaheun teu kudu dirobah eta mah ieu mah bulu panon geus ponok pan ngeunah bulu panon ponok mah kucap kiceup hampang tuh ieu mah kaum ibu-ibu teu narima meuli 300.000 nurutan jiga si uli keun si uli mah sapoeun bulu panon eluk-eluk ka luhur atuh numpuk urang teh kuat kiceup kuat jiga nu berat balik ti dieu mau motor gelebug angin badak nilep bulu panon duanana ti kusruk kana solokan kakara sadar ya Allah lain Allah dudut bulu panon tiker orok nepi ka nini aya teh halis manjangan nah kaum ibu make jeung lieur mikiran halis ti baheula nepi ka detik ayeuna teu pernah halis manjangan tapi nah rata-rata ibu-ibu dikerokan ti kupatlot balik ti dieu ge pasea jeung salaki leungit duanana mata keputusan teh kudu ditarima keputusan Allah itu terbaik teu ngeriweuh teu kudu riweuh ku Allah dibere sangsara bae da urang mah ikhtiar mah geus ngebon kurang kumaha usaha ti hotat ka ditu ka dieu ari takdirna kudu sangsara heuh tarimakeun we angguran teangan nu paling leuwih naon urang sangsara oh bisi dibere beunghar teu bisa jakat bisi dibere beunghar tara bisa barang bere bisi dibere beunghar ngadon pedit bisi dibere beunghar ungah adat ya si itu mau wel-welan bari culang-cileung ka batur nah ai maneh kipah hayang doraka gitu wel bari eta bari rotar geus wel-welan teh ngareret sorangan atuh lain bari culang-cileung ka tukang teh jadi eta mah jiga nu nyindiran batur atuh gitu wel bari hatena si eta gitu aing mah sikeun mah picocapekeun hirupna teh sabab hakikat hirup Pak keputusan terbaik teh keputusan Gusti Allah ibu keur ngora bareto keur sakola mungkin bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ari jadi jeung nu petot tarimakeun nah jongjon keneh boga salaki petot daripada boga salaki kasep jeung beunghar nah boga salaki kasep jeung beunghar hiji bakal galak timuru WA bakal loba dipariksa telat balik dicarekan awet rajet kasep beunghar coba jeung nu petot deuk balik heug henteu kajir mata kirup geus kudu narima karena keputusan Gusti terbaik ngan hate nu kudu ngarti ari hate teu ngarti-ngarti mah keukeuh asa didolimi ku Allah atuh ibu lalajo kuring ti bareto ibu teh pan lalajo kuring teh ti baheula merek kuringnya kieu asli ti usia 20 tahun nepi ka 42 teh kieu teu robah-robah merek kuring teh kieu
teu jiga batur gitu. Pan aya nu sajan mah pan ajengan teh udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek tasbih ceklan. Eta teh lamun kanu kitu mah ngahargaan teh piak wilujeng sumping al mukarrom. Ka urang mah saja jalan. Well kuat eueuh nu assalamualaikum. Komo ning si Kipah mah da asa kababaturan beureum. Tapi ibu lalajo takdir. Heureun ieu nonton. Ku takdir kuring bisa ka Jawa Barat, ku takdir kuring bisa bumbang ka ditu ka dieu. Padahal merek kuring geus teu katempo ajenganan. Asa bodoh. Nah, da disebut ustad teh ukur disebut. Lamun apal kana tugasna disebut ustad bakal embung. Nama gejeng embung sieun teu akur jeung gawe. Hanas disebut ustad, ai pagawean ngewa keneh ka batur, geuleuh keneh ka batur, cua keneh ka batur, panas ku milik batur, nah kudu kitu sia teh ustad. Dangaran ustad mah warasatul anbiya, pewaris nabi. Ayeuna nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, baru sampean ladang tahajud. Eta abdi ge ingked dieu, baru lain tahajud katojos pesok. Atuh pami pun lanceuk Pak Ustad Ajang baru sampeana abdi yakin lain tahajud rupin nama asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager, ya Rasul aya korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Saha? Nabi. Urang disebut ustad. Nah akhlak anggang tidinya. Ieu kuring boga jam penta ku ibu jamna dibikeun moal. Alus awak pengajian hate kuat suudon wae. Ieu ceramah beuki lila moal beres ya. Panya urang bararasi hate teh gitu. Ieu kuring boga jam dipenta ku ibu cek ibu moal dibikeun kitu Pak. Ta ibu teh lalajo kuring, nah ibu teu sadar kana awak sorangan. Lamun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring deuk dibikeun moal. Tah sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Panon teh kudu peureum ka batur beuntaker diri, peureum kana kagorengan batur, peureum kana kasalahan batur, gerem molotot kana kagorengan diri sorangan. Nu leuwih nyaho kana dirina iwal ti dirina, nu leuwih apal ka baturna iwal ti diri soranganna. Matak urang mah geus teu kudu lalajo ka goreng patutan batur, gera buka awak urang sanyana leuwih goreng batan batur. Wah. Alah, sugan we ladang ceramah kita balik teh lo bener ngomongkeun batur. Da merenung hadir ieu teh jeung peletuk teh isu teh keur ngabedug. Benernya ieu puting. Mau tuh jadi penceramah sararea yuk. Mangga ya muta. Mata. Hakikat hirup manusia di mana? Nah hate lainna beungeut. Beungeut hideung hayang bodas, babari ibu tinggal meuli skincare. Ngan kudu sadar beungeut bodas punuk renge. Nu kudu ku urang dibodasan lain sakadar beungeutna tah jeung eusi hatena. Kaharti urang nya. Beungeut ieu mah sagelis-gelisna ibu anger maot mah ukur jadi parab cacing taneuh tapi bodas hate gajah mati meninggalkan gadingnya, maung mati meninggalkan belangnya, manusia nu alus hatena meninggalkan amal jeung ibadahna. Keheul atuh deumani. Mana innallaha ma'ana teh mana? Hirup bareng jeung Gusti Allah. Ai kuring ceramah kieu jeung Allah nyao. Asli ya. Nah kuring ceramah teh kaditu jeung Allah cantang tuh. Ulem deui ku ibu tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal. 2 kali atas udon aduh. Biheung geus pinuh. Era kababaturan kipah. Lamun kuring ceramah teh dibayar tuluy teh datang berarti kuring ceramah lain jeung Allah jeung naon jeung duit. Berarti kuring teh lain hamba Allah, hamba duit. Matak abot ngajabarkeun innallaha ma'ana teh berat. Matak lamun hirup geus bareng jeung Allah darajat manusia gumantung eusi hatena lain gumantung beungeutna. Datu bu lamun hate geus alus lucu hampurannya ya anu beredar di sararea kurumuy tetangga dicadar tah alus hate mah kieu nyai alhamdulillah maneh mah bisa dicadar pepeulieun emak henteu sing istiqomah geulis ta eta nu diteangan ku umat Islam
ieu mah keur membatur teh karek diajar dicadar geus monyong nenen dicadar jika nu hayang digebug ku mix eta mah dukung ieu ari batur kitu teh sok ngomong sing hade alhamdulillah nyai mane mah geus bisa dicadar pepeuriheun emak acan sing istiqomah geulis ka ditu ngeunah ka dieu coba irung jeung nenen dicadar aing ngaralkeun jelema kitu teh kaditu tengenah itu bakal aya perlawanan di dinya bakal terjadi pasea teh matak sabenerna darajat manusia hampuralah gumantung hate manusia matak jalma nu hatena alus cicing dan alam kosong ai kosong teh teu boga naon-naon bisa ku Allah dibisakeun dae ku Allah didaekeun pinter ku Allah dipinterkeun capetang ge ku Allah dicapetangkeun kuring capetang bu cabut ka capetanganna moal bisa naon-naon matak jalma anu luhur elmuna punten naon alasan maka jeung kudu sombong maneh teh sabenerna keur dipinterkeun ku Allah taala kudu bersyukur ku kapinteran lain sakadar pinter dina bacetrot dina ngomongna tapi pinter dina migawena sabab ilmu teh pigawe ada ngomong alhamdulillah tapi bodor wungkul alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah tapi hirup asa kapuji wae ongkoh puji nu Allah tapi hirup asa kapuji dek tahajud ge pan nyeun status OTW tahajud ngaralkeun sia eta mah dipanggulikeun kongkorong ku salakina gamlengkeun waduh tiung bolitkeun ka tukang jepret foto sajajalan alhamdulillah 40 gram ti salaki kumasia imeh kunaon eta bongan hate dieusi kunaon ku nafsu kunaon nafsuna hayang dipuji batur hayang disanjung batur hayang dihargaan batur padahal batur moal ngahargaan karena hartana tapi batur bakal ngahargaan karena eusi hate nu nyacas bodasna aduh digana ku ceramah kieu mah karabut sarareal atak silih reret maneh aing si aing ngalawan maneh kipah atuh bubar pangajian teh isuk teh di RT-keun ulah salah lamun jalma nu kosong bakal loba nu ngaharewos asli bu lamun ibu geus bisa ngosongkeun hate bakal loba nu ngaharewos ternyata hirup teh diajar tuluy unggal poe diajar tiap detik diajar tinu salah wae diajar jadi lamun batur urang lamun batur salah geus teu hayang urang ngomongkeun kasalahan batur naha batur masalah kapangih bisa eureun tina salahna nu paling paur urang salah teu kapangih akhirna deudeuy kahartos sok bapak baheula beger kapangih ku pamajikan nepi ka detik ayeuna bager pan bapak kunaon pernah kapangih di dagor langsung coba nu can kapangih apal-apal geus kolot ngagubuk budak tinu ngora jadi batur salah kapangih bisa eureun tina salahna da kapangih nu paling paur mah urang salah nepi ka detik ayeuna teu kapangih akhirna deudeuyeun dina kasalahanan bener jadi lain batur nu kudu ditempo teh urang keneh Pak da ibu dihargaan ku batur teh jam demi Allah lain ibu nu berharga ngan Allah nutupan kagorengan ibu kuring oge dihargaan ku batur lain kuring nu berharga Allah keur munian aib kuring coba lamun ku Allah dibuka antara ibu jeung kuring cantang tu manusia boga harga diri matak geus tong sok ngabongkar kana kagoreng patutan batur dapuran awi ge teu lempeng kabeh nu bengkok ge aya ibu bisa salat ngajamin teu anak bisa salat anak ibu bisa sholat ngajamin incu bisa sholat incu bisa sholat ngajamin buyut buyut bisa sholat ngajamin udeg-udeg bisa sholat ngajamin kakait siwur bisa sholat ngajamin teu kakait katel dapuran awi teh eta teh turunan urang teu lempeng kabeh nu bengkok ge aya matak nalika keluarga batur bengkok nalika keluarga batur salah urang tong milu ngomentar kana kagoreng patutan batur kade turunan urang boga 7 keneh anak bisaeun incu bisaeun kade buyut nu bakal ancurna kadang-kadang buyut geus ancur ku urang pernah ngagogoreng si itu kumaha ceuk itu lebok nyao ya diajar tauhid mah da enteng hiji we teu hayang nyarita karena kasalahan batur sakitu we diajar mah heula tuh aing mah tuh make tuh ngalalawan dipangceramahkeun deh
hiji we diajar tauhid mah nalika urang geus teu hayang nyaritakeun kasalahan batur artina urang sadar kana kasalahan diri. Percuma ngagogoreng batur nyaritakeun kasalahan batur ge da urang lain malaikat anu tanpa kasalahan. Batur salah urang ge osok nalika urang ngomongkeun kasalahan batur urang ge siap-siap bakal dicaritakeun kasalahan ku batur. Aduh geuna deung alo ieu ceramah padahal di Cilangla itu. Tapi eta aduh kuat unguk-unguk beri kasiniran ongkohurnya aduh. Gening batur teh urang teh batu kosong. Matak jalma nu kosong mah tina hileud bisa diajar. Hileud ibu sieun ku hileud tapi hileud cicing 30 poe puasa ngaranna teu dahar teu nginum ngabuntal dirina nolol jangjang jadi kukupu jelema teu resep ku hileud tapi naha jadi resep kana kukupu padahal kukupu sumberna hileud. Tah ladang salat ladang ngaji ladang maca Quran teh yeuh dengekeun yeuh. Kudu jadi pikaresepeun batur hulu kuhul Quran. Lamun urang geus maca Quran tembongkeun akhlak Quran nu sanyana ulah lekoh maca Quran tapi lekoh ngageuleuhkeun baturna nuding baturna ngahina baturna Quran nu mana nu keur dibuka Quran nu mana keur dibaca eueuh Quran anu kudu nyaritakeun ka goreng patutan batur tapi naha urang pinter maca Quran tapi pinter ngagoreng baturna. Wah aduh huhuy. Lain itu jamaah nu duaan kieu prinsipna teh lamun rame tuluikeun lamun teu rame urang kapipir ternyata rame jadi elok ngeus cicing di dinya ah tong ka dieu kuat mung gabung jeung ieu nya soalna lamun di dieu mah lamun balik ka ciri cenah kitu teh aya di ditu mah teu ka ciri aya teh ngengklokan mah bener eta nu disebut ngajirimna diri ngajinisna rasa ngabujurna bentuk termasuk ibu maca sholawat. Sholawat pan raos maca sholawat teh raos ibu sholatullah sakatu ngabulai ngomongkeun batur tarik nepi ka sholatullah ala rasul eta sholatullah ala yasin eta mah meunang ngapalkeun keur latihan eta da sholawat anu sanyana sholawat pek latihan tuluikeun pek sairkeun pek baca ngan wayahna praktekeun talamun ibu alus maca sholawat wayahna kudu alus ucapan bal bibir teh kudu baseuh ku eta ku sholawat. Kumaha cara basuh bibir teu hayang ngomongkeun batur teu hayang nyaritakeun kasalahan batur itu teh sholawat nu dibawa dina kahirupan ulah adi di masjid sholawat di alus-alus datang ka imah salaki dicarekan berarti sholawat teh karek samet alus di masjid can alus di luar masjid. Aduh kasiniran yo keun pek da seserian teh yang serikeun batur yang serikeun awak sorangan teh jarang teh nu ceramah nepi ka kieu teh jarang teh bodoh sabab kuring paham syariat torekat hakikat makrifat syariat awakna torekat hatena hakikat rasana makrifat wujud bentuk prilakuna loba jelema salat tapi nah ngagogoreng batur berarti salat awakna teu salat jeung rasana. Utak ibu ya goreng patut kasalaki babar ti dia teh kudu robah keuwatangkeup aya kasalaki bakal nanya nah uih ngaos teh timang ayi jadi lebay oh tobat isuk teh ceuk salaki teh ngaos deui anjing mah nah mah kejeung nitah wae ngaji ka urang ceuk si kipah teh eta resep jadi robah hatena matak ladang sagala-gala nu kudu dirobah teh eusi hatena pek kitab naon wae baca pek hadis naon wae baca pek diajar agama sing nya pek teangan ilmu sing bener ngan punten lamun hate geuleuh ka batur wujud ka batur jua ka batur ilmu nu diteangan can bisa ngarobah kaayaan hate sorangan boro-boro ngarobah batur ngarobah dirina ge ilmu can bisa ngarobah kaayaan hirupna. Aduh ieu mah ceramah teh peureus duli ah aduh nah kipa nyanyi riweuh pan geus kuyayan tadi na ari maneh tuh nu ngaharewos teh hileud
lol deui oray tak oray teh nyindiran ibu teh jeung nyindiran kuring oray teh babengok oray teh satahun sakali mangjang ganti kulit ngan ngaran anger teu robah oray ganti kulit ngaran teu robah oray toh na pangaosan teh nya darengekeun ye karek robah tiung karek robah baju ari hate teu ganti-ganti naon beda jeung si itu ganti tiung ganti baju ari hate teu ganti-ganti ganti kulit tapi ngaran teu ganti-ganti oray teh nyindiran urang sebenarnya kitu we macam-macam alam oray urang Cina ge bala leunghar ku reungit kan urang Cina mikiran reungit lol obat nyamuk pan bangsa urang mengalag-lag obat nyamuk da eta lieur teuing ku Bang Emok meureun batur mah nyieun obat nyamuk keur ngusir reungit ieu mah obat nyamuk dibeuli da lieur teuing ku eta dibaca anjing anjing tak kuring mah dilemur di logawa tara ngamak kana boga anjing bae we nu maraban manehna nu digogog manehna teu urusan jeung urang malahan ka anjing teh punten we cinta pun guru eta ka anjing salogawa rita heboh rada gelo cenah macing teh nyebut nu gelo mah nya guruna anjing batur mah cenah guruna ge ulama kiai doli teuing udah mah kali-kali guru we ka anjing. Nah ulama teh pernah nyieun kitabna Bulughul Maram julidna jilid kahiji babna bab toharoh nomor hiji hadisna ge bab naon dilamot anjing wadah atawa sarung nalika dilamot anjing tu kumbah ku 7 kali kalayan make taneuh bawa kana alam hirup urang sok naon atuh prinsipna sanajisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalayan make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun pantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Aduh, salamatul insan min khib dilisan salametna jelema gumentung bisa jeung teu ngajaga letah. Nah cicing tuh anjing wae bisa jadi guru awak ibu teh pantina opat taneuh cai angin seuneu sok guguru tina taneuh diidek dileyak digeuleuhan dikeueuhan dirujitan dicuaan halodo 2 tahun nolol hujan sapoe da teu dendam atuh taneuh mah jukut hejo deui tutut nyampak deui belut aya deui tuh taneuh urang teh diciptakeun tina saripati taneuh niron atuh kana sifat taneuh teu dendaman matak lamun aya di Cilangla jelema nu dendaman jigana taneuh sengketa sia eta lamun di Cilangla aya lamun hasem beungeut tah jigana mah taneuh kuburan. Lamun ieu babara katakan wae taneuh pasar tina taneuh wae bisa jadi gambaran kailmuan keur awak urang ibu lalajo tina cai pan awak itu boga cai awak kuring ge boga cai bisi teu percaya ibu ceurik ning nolol cai padahal iraha nya cia tina cai urang kudu guguru nolo cai ti luhur dipenet ku ibu panae ka luhur dipenet deui rembes ka handap dipenet deui dupak we ngaran cai mah banjir ngaranna tah jalma nu diciptakeun tina cai niron tina sifat cai tong eureun nyieun kahadean sanajan batur ngewa tong eureun nyieun kahadean sanajan batur geuleuh tong eureun nyieun kahadean jeung nyieun kahadean ulah karna batur resep dumeh we saya mah datang ka Mang Ayi teh da baladna teu kitu pek jieun kahadean sanajan batur ngewaeun ulah eureun nyieun kahadean sanajan batur ngewaeun pek tuluykeun kahadean ulah dumeh batur keresep da jelema umat Islam tong diheulakeun ku ngewa jeung ku resep lamun jelema diheulakeun ku kangewa geus moal aya balegna batur Pak Ustad Ajang ceramah hebat di Cilangla disingeureupkeun ku jelema ngewa mah anger nyanyi gituan nu ngewa bener ibu barang bere kata tangga sodakoh ngaranna nu teu boga beas dibere nu teu boga baju dibikeun anger bu moal kapake ku nu goreng hate moal teu deuk nyalon RW si abah beung ka ditu beung ka dieu tiap pengajian datang we kanu maot sumping kanu hajat datang disingeureuppan ku jelema nu kotor hate sok kapake ting sekdes bieu naon pidato teh sekdes bieu pidato disingeureuppan ku goreng hate alus aing moal kapake ku jelema nu kotor hate jeung lamun jelema geus alus hate lain hatina kudu make jelema nu alus hate mah punten Pak jelema nu alus hate mah tanpa hayang ngomentar ka goreng patutan batur sabab diri urang ge sadar urang ge kadang-kadang leuwih goreng batan batur
bisi bapak rek komentar ceramah kuring teu baleg ceramah teh yeuh mik bapak nu ceramahna yeuh moal teh juk langsung pas pidato teh assalamualaikum matak ceuk kuring ge piceun sifat resep piceun sifat ngewa tong diheulakeun ku karesep tong diheulakeun ku kangewa biasa be aja nu paling power hirup manusia disanjung di belah kidul dihormat di belah wetan hareupeun Allah lain sasaha aduh era Pak era hirup disanjung di belah kidul dihormat di belah wetan ternyata engke di akhirat urang lain sasaha naon hartina atuh bro mata kuring disebut al-mukarram era teh naon sieun di ditu lain sasaha al-mukarram nono grohono pret al-mukarram teh yang mulia nu kumaha yang mulia nu salat subuh nu pika isya ge geus tepat waktu kakara al-mukarram ieu mah urang ge sadar salat subuh geus sok berangan malahan ceuk pun bapak teh ari maneh duha nya jeung ge Pak padahal mah subuh euy atong yang seurikeun da ibu geus nasib jadi jauh kene kan level ustad kiai ajengan al-mukarram wah jauh kene Pak teuing umur sabaraha tahun bakal katincak matak akieu heula heuh nya gerayu matak ari ibu hirup aya kahayang teh hayang naon umur 43 tahun geus nyebutkeun hayang sagala si kibah sidik cek Imam Syafi'i ge umur 40 tahun mah nu katuhu geus di akhirat suku kenca keur di dunya tinggal salengkaheun deui sia teh kipah matak nu paling paun nu geus kolot amuradul wae akhlakna alah 40 tahun teh batas maksimal Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul 40 tahun tak urang ge nincak umur 40 tahun suku katuhu geus di akhirat suku kenca keur di dunya matak geus rada meujeuh 40 tahun mah boga sautak saeutik babet-babet ka ditu keur nyengcelengan di akhirat matak lamun 40 tahun pedit satung-tung-tung nepi ka kolot kumat da sia tah karek jamu dipaok budak teh dibentur eta budak batur kos nu rek digobuka akhirat pira kadar jamu atuh meuni lainnya banyak ceramah teh asa karareuna gitu matak naon lamun aduh aing meni aral 40 tahun mah suku katuhu geus di akhirat suku kenca di dunya keneh saga jeleng asli ya situ percaya lamun umur 40 kahana pek sing ngedeng usaha pek sing neangan segala rupa pek kukumpul memeh umur 40 ngan geus 40 ka ditu mah geus rada meujeuh di alung-alung ka ditu boga sautak saeutik nempo fakir miskin bikeun nempo yatim bere alungkeun ka belah ditu naha apan ceuk nabi engke dina poe kiamah fakir miskin digunukeun saking ku urang teu boga amal anu hade nepi ka fakir miskin digunukeun hei fakir hei miskin geura tuduhkeun ku anjeun saha nu pernah mere kadaharan ka anjeun sakali saha nu pernah mere baju sakali saha nu pernah ngegeunahkeun hate anjeun sakali ceuk yatim ieu si Ipah tungtun Ipah teh ku yatim ka ditu juk cek Allah teh bawa ka itu ka surga jeung anjeun bareng tadi dinya bijil bahasa nabi kumaha cek bahasa nabi jalma nu nyaah ka budak yatim ibarat curug jeung jajangkung jaga kahirupan di akhiratna sing kabih tah ka harta tah ini ibu aya kahayang hayang naon atuh hayang beunghar da geus kagok atuh hayang naon hayang umroh tinggal ini ke Singaparna hayang umroh aya nu leuwih Pak lain sakadar hayang umroh lain sakadar hayang beunghar lain sakadar hayang aya nu leuwih hayang salamet dunya akhirat tah akhirat teh nomor 2 dunya teh nomor 1 pan judul lagi Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab dunya kakara akhirat ayo urang mah engke teh bakal salamet di akhirat lain engke rudet ayeuna di dunya salametkeun heula engke di akhirat diburuhan salamet akhirat ieu mah aya akhirat hayang salamet aya di dunya panon popolotot ka batur ceuli resep kana gosip biwir ngocobrot ngomongkeun batur ngalengkah teu oleh kana salah boro-boro akhirat di dunya dipepeg batur dunya tah salametkeun mah dunya engke akhirat mah Allah nu mere dunya mah urang nu nyieun matak lamun bapak jeung ibu hayang salamet akhirat geura jieun ti ayeuna di alam dunya ha rada bedanya ceramah teh nya
bodoh pan anu pan ibu mau kieu engke teh urang teh di akhirat teh bakal engke ayeuna di dieu lain engke di akhirat jeung tatangga teu akur jeung pas jeung dulur para teu akur jeung tatangga ngadon pasea boro-boro engke di akhirat di dunya ge pada ngomongkeun aduh pi dunya hasanah dunya nu hade wa fil akhirati hasanah akhirat ge bakal menang hade heuh dunya modalna teh si uli rumah tangga jeung si Ipan hampura nyebut si da murid urang eta ka urang kudu nyebut bapak dong lain aa ti bareto teh teuing abong tatangga ka urang teh kitu anana guru kieu bapak otak beger rada kasigeung ku Bu Kades nah mangke jeung kasigeung heuh cenah nya kasusul nepi ka hayang geuwat geura ceramah ieu geus panas ceuli teh di jero teh depan cek Bu Kades teh ieu teh murid ieu cing lalakina murid jeung si Ipan urang lebak kadidik cing teh ku abdi panyata lain kitu tungtungna nah atuh cenah lain geura nyusul matak abdi teh tadi teh hayang geura indit ka panggung ibu udah ceuli nyeri atuh ngan dari abdi pan kapun bibi jeung kapun paman teu wani ngalawan jempewe capetang teh luhur panggung matak bege diomonganan cenah ira nyusul jempe padahal hate mah aya deuk ngajawab lamun aya nu maot abah nyaksian bah ira deuk nyusul ka ditu ngan teu diomongkeun hareupeun pun paman jeung pun bibi da sieun cicinge di hate ngan keun ciah ke di panggung moal bisa ngalawan hayang naon sebenarnya nu rumah tangga hayang sakinah hayang mawadah hayang warohmah ibu osok ngadoakeun kaya anu pangantenan sing sakinah mawadah osoknya geus karasa acan sakinah mawadah keur ibu nah atuh ka batur nitah sorangan acan sing sakinah mawadah warohmah cek RW Yuyun aya di tempat teh Pak RW na ge carinul ieu bati direweg ku pamajikan da ari panganten anyar mah jujur keur sakinah keur mawadah keur warohmah ngan ieu tah keur si uli jeung si Ipan mah hampura keur sakinah keur jongjon keur tenang teu mikiran poe isu dahareun loba metoha bager geura sok coba ieu sakinah mawadah warohmah sakinah tentrem tingtrim nalaki rabi mawadah leubet ku rasa kadeudeung loba ku rasa kanyaah warohmah naker rasa kanyaah kanu jadi tumplek kanu jadi pamajikan tah rumus sakinah mawadah warohmah heuh ibu ge acan cik ibu teh eta maneh komo teu nyaho uyuhan lo bener ngadenge ge nah apaan encan boga sakinah mawadah eta teh kahayang ari kahayang butuh jawaban gede kahayang teu dijawab ngawaduh hayang pinter hayang ka masjid osok tara rutinan tara pengajian jeung Pak Ustad Ajang tara kunaon ari hayang pinter itu ngajedog wae kudu aya ikhtiar hayang beunghar hayang kumaha ngabeduku Pak Haji Ade di titah tara moyan we eta mah jelema ngalamun hayang beunghar lamun hayang beunghar getol usaha lamun hayang pinter daek diajar pan kitu ibu ge hayang sakinah mawadah warohmah kudu aya proses ti salaki jeung pamajikan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun kudu boga rumus sugan rumusna kageulisan lain geulis mah relatif 30 ka handap geulis 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis boga budak hiji gumulis 2 cumentil 3 pakusut 4 awut-awutan boga budak 5 budeg-deg awak kabeukahan kasur mah hiji teh beak ku sorangan salaki menalako kana tabang da kasar di tiluan lamun rumah tangga neangan karena kagelisan punten leungit geulis pamajikan bakal tolo heor neangan nu leuwih geulis moal pernah eureun tina hawa nafsu lamun neangan kagelisan nah kaum ibu-ibu pan diruksak nanti ku bapak tuh patuangan sakieu ratana pelendung 8 bulan pan gadak-gadak jug bara rijil geuning gegeratan teuing naon teu nyaho ngaranna cenah bejana cek urang Cina da abdi pernah pan ka ditu
cing teh naon teh nunggu guratan dina patuangan ibu teh cek urang cenah ceng kawo cing robah patuangan tuh kusaha ibu dirusakna tuh kusaha laki geuleuh matak bapak-bapak teh kudunya ka pamajikan ngarusak ya pan baheula mah aduh awak ibu teh ditetep ti hareup sieup ditempo di tukang pokoknya kitu weh pan ayeuna mah boro-boro itu ti hareup kieu ti tukang kitu kusaha ibu ridho we ibu teh dirusak ku salah kita ridho situ percaya jadi lain kagelisan sugan harta jeung bana dah kajen inung bapana beungar anger anak marumah tangga nanti nol deui da moal tuluy-tuluyan nyarane ka kolot hirup lain bab harta loba jelema beunghar bro di juru bro dipantau ngalayan di tengah imah tapi rumah tangga teu arawet matak hirup rumah tangga innallaha ma'ana pek jeung Allah kunaon ibu jadi randang orang-orang budak jadi korban rumah tangga amburadul dah hirupna lain jeung Allah jeung nafsu mun amak ka salaki usaha sabulan kakara dinangna dinengna mere duit gede 6.7 sarung diceklan sono kalau bahasa laki itu barang bere molor ka dina kursi jeung tumila ka dinya lah komo kalau bah ngamuk ka salaki teh yai ngaran sato kala luar si bagongnya tuh beduh kumaha ceuk salaki naon maneh nyebut bagong berarti sapeuting akang HS jeung bikangna beuki ngamuk kau ieu naon maneh kumaha ceuk anak mamah bagong bapak bagong ari abdi ya anak begu saja rag-rag talak budak korban rumah tangga amuradul nah anu dituding Allah urang mah teu ngarti ka jelema nu loba nuding Allah dolimna urang doraka urang nah Allah dituding ala bidzikrillahi tatmainul qulub hate bakal jongjon salawasna lamun hate ngait jeung pangeran ibu amek ka salaki tinggal wirid tagogeun beungeut ibu kan beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amek kene cekek saeutik yasin pan salaki teh nangkep ongkoh bari maca ayat kursi disangkana jurig cai nu asup gebro duit 2 juta tangkep ku ibu sadaqallahul adzim duit menang rumah tangga teu lapur itulah fungsi manusia nu bareng jeung Allah da urang mah paingan cerai paingan jadi ranang orang-orang paingan budak jadi korban hirup urang can jeung Allah tapi ngagugukeun hawa nafsu nu ngaran jelema keur nafsu geus lain beungeut jelema panon bolotot bibir kekerot beungeut na gen nepi ka beureum darah naik ka luhur setruk jelema nu gede amak mah geus lain jelema apa kahartos matak geus redam ka amek teangan hikmahna salaki teh usaha teh burung dahar cek salaki teh mah bapak teh keur teu usaha wios bapana wios ieu kalah ngalalawan lain aing mah dipangceramahkeun teh kumaha itu kalah si taruas hate sia salaki teh usaha wios naha make jeung wios moal aya lalaki nu teu ngusahakeun pamajikan moal aya pasti boga pamajikan saeutikna gedena ge pasti boga niat hayang ngabahagiakeun pamajikan ngan gumantung kamampuan dirina matak lalaki teu usaha wios bapana da moal ngajedog tuluy moal daripada digambreng nu tadi si bagong HS wae molor wae teu cara batur tah ulah keleuh atuh dah nya kana hayam ge panjug nyeniran kur tetetetet kur tetetetet bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gegereun salaki paingan isuk teh hayam teh bisa kongkorongok dicekek ku salakina ieu cenah gara-gara maneh ieu diomongeun lain karena harta bu lain demi Allah lain karena harta lain karena gelis sugan ku pelet tak percaya tah jago pelet di bareto anger leuir jodoh guguru ka kidul sun adus banyu suci kang adus badan kaula kokosoknya rohani mulyakakeun indatullah Syekh Ruju Cahya Fatimah Jalil Karim bintu Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain irung aing kuwung-kuwungan terang aing lah jaman terangan pipi aing kutu mirian bibir patmu seuri huntu patemu cahaya hah serenge hah baracak saja jalan ditanya wedal jumaah kudu nyengir genep poe tibatan payung ada nu ngadagor palenyang deui kawetan kumaha urang wetan
aki-aki nu merena teh Allahumma sri sadana mayar-mayar di buana kabogoh urip sajagat ati sungsang larang berang ati sungsing larang peuting buah kholdi aci Allah la ilaha illallah cing teh abah minta pelet kalah kita teh Idul Adha salah tuh anasis apa tanya wedal naon jumaah sae cai cinta kumaha sih pas sae mun boga masalah teh jebleh ya amit-amit sih panitia jumaah ibu ge apa orang tak diberenana gerhana teh pan keur waktu gerhana nyaho lah ibu gitu kudu dibahas jumaah kudu jeung rebo cenah da rebo mah daun dipelakeun kana taneuh babari jadi cinta kumaha mun halodo garing dua anak kitu nu paling paur Salasa jeung Salasa kalau bapak saya ngeduruk imah da seuneu wan seuneu jeung seuneu diadu moal teu ngaduruk imah tah bubula kering mah jumaah kudu jeung rebo jumaah jeung jumaah lamun boga masalah jebleh dua nana teu kabayang heuh Senin jeung Senin alus mah naha kembang jadi kumaha seungit dua nana nyaho lain ku eta da bahasa kolot nyokot kesimpulan repok jodoh repok ai rep jeung pok ai rep teh jempe ai pok teh ngomong salaki ngomong ibu nu jempe pamajikan ngomong salaki nu jempe ta eta teh repok jadi salaki ngomong ibu nu ngadenge ibu nu ngomong salaki nu ngadenge repok teh silih dengekeun kana omongan masih pan kanyataan mah lain kitu ari hitungan alus kudu repok jodoh salaki ngomong ibu ngocobrot akhirna teh pan langsung dikade hawu dijejek tak bapak anu kaduhung isuk teh Pak mah pangieukeun kopi tinggal jawab apaan langsung nage ku bemok maneh pepeus keul atuh da rep jeung pok ai rep teh jempe ai pok teh tina filosofi we heula tina falsafah kunaon atuh rumah tangga sakinah mawaddah warahmah teh man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin Allah deuk mereka alusan rumah tangga yufaqihu fidin lamun duanana surti ngartina agama matak lamun lalaki jeung pamajikan apal kana agama bakal nyaho kana tugasna sewangan teh bakal apal kana tugasna lale urang Sunda pan urang Sunda mah tadi geuning yayan jatnika sok ning si uli teh jeung si Ipan direnengkeun na kursi gini sawer ieu teh filosofi bacal pan sawer mah ti Hindu bul kukus menyan kamanggung nyambuang ka yayan eleh nya cicing heula atuh hese teh nyambuang ka awang-awang kabatara neuda suka bapak hajat anu bager meureun hanya meureun da merega acan kabatari neda sugi asep nu sadar aing mah dicilang lah asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil da moal beak sakintal bawang atuh simpen di buru kabur amin yo manah nu jembar atuh mangjang balakan ge dipulangkeun deui ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu meuredi saur Rasulullah ieu teh saha nu hajat di urang masuk pi omongeun euy cenah teu sangka nu hajat teh buat deuk raranaan cing teh naha ai maneh bengok ngomong kitu eta kahareupeun sorangan teu jeung salakina
Asep mimiti diwuruk sok-sok ngaras jadi fitnah. Asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil simpen di tak ieu mah pun lanceuk. Aduh abdi mah nomor duit langsung di aku lanceuk. Alah pun lanceuk sehat. Maka jeung diimplik kemudian janji cenah engke balik. Aku mangke ayo geus ka dieu malah nah teu. Asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua bejaan cepil simpen di belis popon atau biolis simpen di kamari mah di Sukabumi mitohana besana rabeng tah aing mah abong ceramah di Cilangla euy simpen di manah nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya saya sing sehat lahir batin dunia akhiratnya nuhun sing sehat lahir batin dunia akhirat sing parak milik deket rezeki anggang balai ngan anger cek bapak hajat cenah urang tidurakeun urang mah ngadoakeun nu mere nu teu mere sok ngadoa sorangan saur Rasulullah estu agama mah tetep puhit mang ayi bager meureun simpen di mah tuh balik heula buru cenah mana mere era cenah tuh balik manah nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu meureuti bos hare aing kumaha atuh bae teh kudu disenal pira ka dieu aing kula lila teh wur sok kompak wur awur kembang malati wur awur kembang ka buruli kuturi wur awur kembang murid abdi eta murid abdi dua lagi murid abdi malati sing arawet pannya tah gitu iraha deui mereka urang teh ayeuna telak tenan nuhun itu saha itu saur Rasulullah estu agama asa teu bawuh ieu mah tetep puhit sanes urang Cilangla nya teu aya anu meureuti bapak teh ti mana oh ti Pacet kamang ayi teh wargi oh asa tuh nuhun atuh oh dadah well pokona mah sareng saha ka dieu nya naha teu ka dieu bener urang rumah tangga teh asa kara ruang kompak ini ibu ulah dianggap heureuy ajaran kolot baheula eta teh sawer tah dina alatna aya alat hiji es bonbon dua beas pan diawurkeun ban ku sararea tadi teh meureun kitu wur awur beas moal ieu beasna di awur awur beasna di awur beasna di awur beasna di awur juk teh sumangat teh di nu ka dieu aya dua sejarah aya dua bacaeun aya dua filosofi aya dua majaz teh cek ilmu mantek aya wur awur beasna di awur
lain tadi Kang Yayan nelpon tak cenah akang alhamdulillah cenah panyawer teh menang gope tah urang pan rada sisirikan mau nyai ka artis nyawer ka urang henteu atuh naon nu diaburkeun hiji beas dua es bonbon ieu teh filosofi tugas lalaki teh kudu bisa ngabur ka pamajikan ngabur lahir kudunya ngabur batin ku agama ngabur kudunya imah pageuh baju weuteuh dahar seubeuh kongkorong boga gelang aya mah gera masak tapasakeunana mah gera nyangu ieu beasna mah gera balanya ieu artosna mah gera dangdan ieu alatna raos ibu kadenge bapak pamajikan kudu geulis aya lipstik geus disekelan ku bilik wadah geus dekok tengahna baju hangseur diangge keneh deuk geulis palebah manana mata lalaki teh kudu goblok modal lain ukur cinta-cinta tanpa biaya aduh paling ngeunah cara mah kieu keur ibu-ibu darengekeun imah pageuh baju weuteuh dahar seubeuh kongkorong boga gelang aya hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasi kuat tah eta teh tugas lalaki ngabur ka pamajikan ngabur lahir kudunya ngabur batin ku agama ngabur batin kieu ngabur batin mah gerana tepan magrib teangan lalaki nu kitu mah nah geus salat teh teu wiridan teangan lalaki nu bawel ka akhirat mah nah atau salat subuh teh sholawatan teangan lalaki nu kitu mah ayeuna teh malam jumaah nah teu ngabring ka masjid teangan lalaki kitu ngan sanggup moal ieu eta cobaan bapak isuknya mah kadang ceramah negara kemari magrib dan ngebaca soal TV kumaha ieu nah isi aja dipanati kirup teh moal teu kitu ieu mah geus moal balik ngabur lahir ku dunia ngabur batin ku agama tugas pasalaki teh berat ibu engke di akhirat ditanya ari anjeun ngadidik teu bab ditiungna cek salaki teh ngadidik Gusti ieu nu bakal jadi musuh wadul Gusti ngadidik pungkul mere tara ieu nu bakal nongtrowelan ngadidik teu anjeun salatna ngadidik Gusti kumaha cek ieu wadul Gusti manehna waktu saadan lewat sorangan tara pernah ngomongkeun bab salat ieu nu bakal jadi musuh matak inna min ajwajikum wa auladukum fitnah engke di akhirat mah anak jeung pamajikan kadang-kadang jadi musuh matak sing barareng ti ayeuna di alam dunya kan ieu mah ibu we nu pengajian teh bapak mah teuing ka mana bagikeun bagi karunya can gagayem teh tadi ngabur lahir kudunya ngabur batin ku agama tapi kudu saimbang ibu oge ulah ari salaki kudu nanggung jawab ibu imah pageuh baju weuteuh dar seubeuh kongkorong boga gelang aya tapi ibu ge kudu bisa narimakeun kana usaha salaki ibu teh cicing we di imah salaki datang sampeurkeun lawang panto bapak geuning sumpi gek diuk salaki dina bang barum cokot cai anu tiiskeun bae teu make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapana cai teh cai we teh gula-gula acan sing aya hargaan salaki hareupeun pamajikan pepeuriheun ku batur eueuh hargaan atuh ku pamajikan-pamajikan bikeun cai anu eueuh gulaan ka salaki katempo jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon nu amis budi pamajikan ka salaki kajeun teh manis nu dibikeun tapi ibu ngocobrot wae rupina hoyong diseblok ngeus teh manis dibikeun bawa ku ibu bilih teh acan ka jaman bapak mangga gera ibak bikeun sabun odol jeung sagelana anggap salaki urang teh raja geblus salaki mani beres mani siapkeun ku ibu koko sarung jeung kopeah mangga kebutkeun sajarahna mangga bapak gerana tepan da ka masjid masih dikit geus jam 5 asar bisa geureukeun ku batur sok we di imah ge bapak teu naon dak wul salaki salat sajadah ku ibu dikebutkeun beres salat kuliwat ibu ka hareup deuk naon nyuh nalahunan salaki derengekeun ya derengekeun ya nyuh dina lahunan salaki pek diajar pidato nu bener bapana puputon kemarin kedaton buah kolbu jeung cuman jiwa akang teh hormateun abdi damun abdi ti baheula nepi ka ayeuna rumasa pamajikan can bisa ngeumakeun jadi salaki ti luhur sosok rambut ti handap sabisa hafal lahir jeung batin abdi nyerenkeun ka bapa sebagai panutan abdi punten hampura ieu teh alolohok ieu teh ku eueuh nu kitu tak komo nu tukang mah eueuh pisan dan nu aya ge salaki datang teh naguk menang duit teh kacau ieu mah segala rupa teh duit we jadi ukuran mata tugas lalaki ngabur ka pamajikan ngabur lahir ku dunia ngabur batin ku agama nu kadua nu diaburkeun teh es bonbon
Ari es bonbon teh permen, permen teh manis asam asin rame rasanya, nano ipan rumah tangga teh moal amis saumur umur, moal pahit saumur umur, moal hasem saumur umur, pahit peuheur lada hasem rumah tangga bakal karampa. Nah kuring apa tah ieu korbana kumaha ari mimiti pan jiga nu heueuh mimiti jetot ti tajong cek si ipan teh kamu sakit, kamu cek si uli iya, kamu cek si Ipan ke puskesmas ya, makin cinta sama kamu, kamu perhatian sama aku. Muasa umur gitu nanti uli. Tah coba geus kolot kieu jatuh ti tajong ngadon di hoak eta batu eta cokor neuleuh atuh. Muasa umur. Nalika keur anyar rumah tangga aya teh manis teu li? Teu aya ge teh we. Wioslah teh we, kan manisnya kamu. Coba geus kolot kieu capek ini mau motor butut beberek-bekan mogok didorong kuduaan curah hujan nyebutna iindiaan. Coba geus kolot kieu dibonceng motor butut dijak motorna ganti cek aing ge motor butut kitu patut bakal aya perubahan pahit peuheur lada hasem rumah tangga bakal karampa. Sobirin sing salabar jeung hareupan rumah tangga teh da loba godaan, loba halangan, loba rintangan. Jadi disapinata pa inal bahro amikun, sing kuat perahu anjeun saestuna rumah tangga ibarat lautan anu lega bari jero. Sing kuat lamun teu kuat ku halangan jeung godaan milik leungit rumah tangga hancur kahandap teu akaran kaluhur teu sirungan pentil ge teu jadi buah eueuh buah rumah tangga naha teu kuat matak sing karuah. Dua katilu birrul walidain sing alus ka indung. Dari background ieu sabaraha sok ari ku ibu pikir mun ceuk urang mah teu kudu kikeuan terpal nginjem ti tetangga tadi ge kursi 2.500 hiji teh nu diukuan ku ibu teh. Ibu mah teu kudu lieur tinggal gek diuk teu kudu mayar tuh tutuangan sabarahaun son sabarahaun terus dioyog yayan jati sisa sepani tadi sa artis teh oh si eta si Ajmi sabarahaun dikalkulasikeun leuwih ti 100 juta mela anu ngaran anak kolot mah teu sieun beak harta melaan anak tapi loba anak sieun beak harta melaan kolot. Inung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku inung hiji tapi budak 7 hayang miara kolot nu hiji can aya carita jeung sejarah. Matak boro-boro mah hayang rumah tangga sakinah mawadah hayang sawarga weh cukup hiji pak pentarido indung demi Allah ulah ika batur suntangan ika kolotara hideng teu nu kudu ku urang dipunjung dipuja-puja dihormat didama-dama teh tah inung bapa sabab kolot-kolot urang mah aib urang ditutupan goreng urang dibunian bedegong anak nyaah ku bedegongna bager anaknya nyaah ku bagerna matak urang tong sok loba ngomongkeun kabaungan batur bisi budak urang leuwih baung batan batur. Aduh lain teh ceramah teh kumaha nya ngomong teh asa gararenah gitu soalnya nempo ibu aduh komo sih mah beri culang cilung gitu sadil tong mau SD kipah era teh ngus ini mah geus jadi penceramah tong ngomongkeun bangor baheula jempe we tuh mata hakikat rumah tangga teh Pak capek lamun urang teu siap kowiu sing kuat lahir jeung batin sing hade ka indung ibu teh ngandung 8 bulan lilana nyeri na ibu ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun naon nalika anak hohoak jeung sesentak ka indung jeung bapana hampura kolot eueuh hargaan indung bapa eueuh hargaan di dinya nu ngaran kolot bakal nyeri hatena ngalahirkeun nyeri tapi aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun naon eta nalika kolot dihoak jeung disentak ku nu ngaran anak dengekeun yeuh dengekeun deuk ngaji hade deuk sholawat pinter ka masjid leuket punten ditolak teu ditarima naha maka jeung ditolak teu ditarima aya di dunia inung bapa nyurujuk cai panon lantaran perilaku omongan urang mata karek hayang sakinah mawadah mah enteng penta doa indung mata kuring mah ka mana-mana tara pernah minta doa kanu jauh sieun kudu mayar ka kolot teh da aya keneh pan sabeulah tadi gerek ka mana cenah maneh Cilangla cenah rek naon ceramah cenah Pak cenah ku apa didoakeun sing hasil tah tempo tah
aya barudak hadroh mah da meurendek nabeuh tara bebeja heula teu hasil ta tadi mantangna lamun nabeuh teh penta heula doa ka kolot ngarah hasil ta ieu mang ejem tukang sonda kitu atuh deuk usaha teh tara minta doa ka kolot tak ngalanyun we teh tadi urang mah tempul 500 aya 1 juta mah ieu teh doa kolot ieu teh jadi lain keur ibu deuk dibikeun ka pahada urang aya maneh cenah kamari mah waranginang ti mana Tasik cing teh bah ari Dodol Garut cing teh bah ari Borondong Majalaya cing teh bah ari Kadu Baduy cing teh bah ari Gana Subang cing teh bah ari tahu cenah peuting moal tahu jeung heuy Sumedang aya ayeuna naon Cilangla bah mawa naon duka teuing cing teh bah teuing can kajeueung cenah mang ayeuna teh hajat cing teh bah cenah cing teh abah hoyong cau wah cenah cau teh Cilangla mau teh barukah bari gede tadi teh amu anu kitu na mentong cau nu mau teh galede jadi cing teh abah teh hoyong cau oh cenah mawa we nu badag sapunten pilihan nu butiti na antong komo nu hese asak mah keur naon teu boga karbit urang mah cing teh arek bah ranginang komo we cenah sing komplit cing teh cau edek bolu edek cing teh bah komo cenah karesep abah rek nu buleud rek nu masagi dua nana bawa aja cing teh wajit kumaha bah edek wajit komo isuk di dahar ge bari tunggu di sawah jam 10 suruput mangga geus diomongkeun lamun eueuh aduh aing mah kudu ka mana neangan ganti nya ieu mah kamang ayi hampura we memohon dengan sangat tulungan abdi sabab urang mah mung teu omongan jeung kolot tong sok loba lalajo tandur eta mah nu batur nu tandur batur nu abdi mah geus tungguaneun tak ieu aing kaduhung aing ngomong di lemur sorangan jadi apaleun tanurna anggar Pak jimat urang mah di dunya mah indung bapak matak birul walidain sing alus ka indung hayang rumah tangga hade mah boro-boro rumah tangga hade surga dibikeun ku Allah nah ridallahu fi ridha walidain wa sutullahi fi suti walidain ridho Allah gumantung ridho indung bapa murka Allah gumantung murkana indung bapa matak paingan di akhirat jaga aya jelema salat ditolak zakat ditolak ibadah haji ditolak ibadah kabeh ditolak dipintel-pintel ku malaikat dibabetkeun kana beungeutna lebok pahala maneh teu ditarima ku pangeran nah mangke teu diterima aya nyurucun cai mata indung bapa ku ucapan jeung tekad perbuatan maneh matak jujur Allah wae ngelehan ku anjeun karidoana dibikeun ka indung bapa matak simpulkeun indung bapa teh wa wakil Allah di alam dunya hartos ya kadua guru katilu batur gitu kayu rumah pan kitu barang bere teh ka batur ka kolot tara lieur setan capek hirup kitu ai ka batur nyumang ai kolot samsara diantep lieur bangkong nah urang jadi kukolononya tuh lalaki kudu bisa remeh-remeh nafkah lahir jeung batin lahir dunya batin agama pamajikan kudu bisa nari makeun kaopat sing karuat dina nandangan godaan rumah tangga kalima sing hade ka indung bapa